Itu budak juga orang Cibalong. Wah, nya orang Cibalong. Wah nian ulin ka dieu sorangan. Aing dirujak sia. Aing kamari ruksak di ditu. Kela, itu si Ganu kamari disiksa di lembur. Maneh rek ka mana? Wanian ka dieu sorangan. Emang kunaon gitu? Ya ulah. Ulah ajig bisa disiksa ku aing. Naon urutanana aing geus disiksa. Lah ajig lo ngomong. Wah, ini si Ipan. Sia, bejakeun ka bos sia. Aing ayeuna rek datang jemput aing ka lembut sia. Saria siap-siap jet. Jor mantap. Asa mau motor? Oh, mawa tinggalin di ditu meureun. Pohon apa? Ah, ya mah nyebut pohon. Namun pohon, anu hiji-hijina bawa. A few moments later. Orang kasih dulu lah. Besok atuh, urang yang baru dah lah. Naon tuh? Mana bos mana? Ah, yang meureun di markas. Eta kunaon maneh banget? Kita ngeulan tawa. Ya lah cerita kenana urang yang warung lah, yang mau hujan. Oh lah, siap. Eta maneh banget kunaon? Ayo nanggulan tawa. Oh, tadi kurang tegelut di jeung tatanan sabulah. Ya pada naon atuh? Ele deui maneh mah nya. Kuduh. Eta sipan gara-gara nama digebugan. Kuatir urang nemponan duh. Ditulungannya ku maneh. Antap we pada mah. Jelema keur dong pika sebeleun nempona we. Ah, ulah sok kitu euy. Ka sebelum mina anger we teh lemur urang. Dari digebugan ku lemur batur mah sudah anger harga diri lemur urang nu kabawana euy. Heeh sih. Leuweung maneh bijak ngomong teh aya geus digebugan mah. Hah, maneh. Itu urang ka bos maneh. Nyerek naon ka si bos? Yo, tadi si itu teh ngomong ka urang kieu cenah. Bejakeun cenah ka bos sia. Bos aing jeung manehanana arek datang ka ditu. Wah, aya geus ngomong si bos mah bisa diantep ieu mah. Rek nyerang juga nama. Coba urang kamar kas we. Serot dah. Iya bibir abi jeding gara-gara ngahakan odading.
Bos. Kurang latihan ah. Ini, Bos. Sok mana mau diajar yang relak? Kalehan wae ribut teh mana mah. Siap bos. Pernah menang ieu. Bos, bos. Aji, mana ketuan ka urang. Aduh bos dim, hampura bos dim. Telepon sih aku urang. Atuh ulah bos, abi mah kajim kena nyalira bos. Sok atuh. Naon atuh mana teh? Aduh bos, arjen ieu mah pokona mah darurat. Heeh. Ari motor urang ka mana ieu? Tuh bos. Emang mau motornya bos tadi ke dia? Apes ieu mah. Aya nu maling meureun. Ini. Aduh bos dim. Sia ada gara-gara teh sigit. Jadi mah urang kacarekan. Teu bisa gitu. Urang mah karek datang. Nah, bae lah. Deui gampang mah. Nganyuk. Darurat naon mah sigit? Tadi si Fikri dikebugan ku tetangga sabola. Cenah ti ditu ngomongna, rek ka dieu jeung bosna, rek nyambutkeun bos. Wah, bener kata Fikri. Nuhun bos, kada siap-siap ayeuna mah. Bisi kabongongan dieu. Nah tuh, berjalan si Cepi sih, cenah kada dieu. Ajakan berendakna. Siap bos. Kang, mana? Gimana mana? tos di bos ini Kang. Naon gini? Duh Kang, tadi abi tenggelam. Tenggelam usaha mana? Baru dak tetangga sabelah Kang. Rek cenah arek ka dieu jeung bosna. Arek ka si bos dim. Wah, diributan atuh ieu mah. Nuhun Kang, darurat nu. Jeung Akang ayeuna di piwarang kawan Kang polisi. Ya Pak tuh. Mana yang ngeluh kali itu? Nuhun siap Kang. Tur. Cenah nu arek ka dieu ini. Nya cenah. Biasa, produk tetangga. Wes kabalas di pamari kok deh. Mohon Lur, atuh kedah jaga-jaga ieu mah. Nyalur, pasti piributeun ieu malah. Mana Bu? Kunaon eta beungeut deui, digan walak blur gitu. Ih, gajidon. Aing da dipomplongan ku tetangga sebelah. Alah, nyepedah naon? Ada urang orang Cibalong. Luka tuh ah. Jeung caka urang dah. Terus kumaha we? Untung mana yang bisa balik? Ditulungan dari tebus si Pikri, ngan si Pikri ge sarua pejet. Masalah naon deui atuh nya? Jeung kudu bisa beunang ka maneh deui. Masalah nama si Dim Barbera pan harita pernah denggelan orang di itu. Meureun siga nama dendam itu. Oh heula tuh, eta maneh ubaran heula tuh. Terus rek ka dieu cenah ayeuna, rek nyamperkeun si Dim Barbera. Oh, heuh atuh alus kitu mah. Kayak kuing dibalas mun aya ka dieu nyiksa maneh. Nya tuh Don. Don. Urang jalan. Apa? Maneh karek ka dieu atuh. Ah, urang mah payang geus bebeja we ka maneh. Meh maneh teu kudet. Gusti aya kituna sia ha. Urang di laeu Don. Heuh jik, beja we kaeng naon mah. Heuh. Balik lagi
Sopan. Awas ya. Jajan. Mangga mesen naon? Bisa bagi gelis deh nam teh. Di bawah lo gak yang emang gelis. Karek mau naon? Ah, iya teh, ojek. Mana duitnya? Kewe. Mana mangan nganyu ke pegawaian teh dasar budak kempluk. Wah, darah datang euy. Bicara sih dulu. Tim barber. Mana? Masih hidup kene. Naon tim barbera? Mulai takut ya? Rek naon, kurang kudu sieun kumaha main kabeh. Aing tadi ya, rek naur kajadian nu hari. Aing masih salah iya. Ari mana hayang naur mah? Sok. Waduh, hebat. Gas lah, tang lebanya kita dalin talk show. Aina rek kumaha hiji apa rek kumaha? Mak, siapin. Antam bos. Dikit siap, Git. Siap. Sok rek di mana tempatna? Hayangna di mana? Geus, ributna ulah di dieu. Neangan tempat anu jauh di mana-mana. Siap. 20 minutes later. Mananya bos? Gila lu kamera. Jalan lu. Duluan lah kita dulu. Itu udah datang gini. Ya. Datang oge marane. Dre, kawanan Dre. Siap, bos. Siap, bos. Bos, itu bos. Balik, Mas. Siap. Ya. Aduh, ada itu jelema yang milu ikut campur segala. Tanya ini sama daing ah. Bade naon gitu. Ah, bang ngomong paling aing. Bin, kawanan Bin.
Cik atuh marane dan jago di aradu mah langsung hayang ka dieu. Apal ngirim jelema geus 2 kali. Eueuh moal matak ngalawan urang-urang mah. 2 kali. Perasaan orang ngirim jelema kali sekali. Lah, apal da urang ge. Pasti adu mimiti ge dipita ku maneh eta teh. Aduh, Punten, eta mah sanes piwarangan abdi. ah. Emangna aing mah bodoh ah. Sok lah terlahir, jadinya ngelawan orang. Bener, emangna soal. Bos, Terus kurang tuh. Sok. Geus lah, ira-ira dewe dilanjut. Berarek balik kurit. Terus udah. ingetnya aing ka dieu lain bantuan maneh. Kuing ka dieu ngabahas aing bantuan maneh. Bos, hari urang rek balik mah. Balik atuh banyak enok di dieu. Ya, balik.